Ari pamajikan saha ngaranna? Yoyo. Ari anaknu awewe Oom, anu lalaki Omon. Tasya Om diganti ku akang ngaranna Montong goblok. Montong. Pokona si Om diganti ku akang Lesti. Leungeunna teh menta ongko. Reka mana? Nonton. Lalajo naon? Odong-odong. Apa? Kayak kieu mah aya ge burok. Burok ge geusan. Aya burok keur gelut. Kanu naon ka dieu? Motor. Di mana tonggo? Kunaon dituna di tonggo? Mogok goblok, kolot-kolot bodoh, mogok. Dina pupudunan sarodot. Kanu naon ti gebrusna koco cokor bobolokot. Kunaon kitu? Lolos. Remna blong. Nah tu lain beli motor tuh boro-boro. Ari pamajikan saha ngaranna? Yoyo. Ari anaknu awewe Oom, anu lalaki Omon. Tasya Om diganti ku akang ngaranna Montong goblok. Montong. Pokona si Om diganti ku akang Lesti. Montong. Rita Sugiarto Montong. Ebeh sohor. Ayeuna saha nu keur sohor teh? Palen. Pia Palen. Montong. Kunaon geuning dieu ulah ieu Montong? Aing hese ngagoroanana. Wah. Mana orang bisa sia goblok. Asugan teu tina unggul. Sok kitu citah ka darah ieu kabeh. Naon cenah? Mani bau jengkol. Nya teh. Ada sedep. Cek aing bau cek sia sedep. Nya rupa-rupa jelema mah anu resepkeun bau-bau aya. Sukan. Jam 8. Nya tuh. Naon cenah Kang? Nyaho teuing. Suga teh nyaho teh. Empek. Aduh. Udah teu nyaho. Jol empet we. Kunaon geus dihareula batur ketinggal urang pandiri. Sadarea nu hayang inung teu nya kajeun. Naon cenah Kang? Nyaho teuing. Jor wae aing mau nembalanna. Tembalan Kang. Tadi ge salah. Sing sarua nembalanana tuh. Nembalanna sin sarua. Sing sarua 5.000 ewa. Nya.
tasya gening seuri deui tilu kali Bengawan Solo riwayatmu ini riwayat Indonesia kolocoran merah anak hayam riang wae kokoso dan gogoleran pamipalai duteang wae Bengawan Solo mah kolocoran kolomeran sing bener eta teh sejarah riwayat sejarahna Solokan kumaha we pamirsa mah kumaha cek kaum dangu teu senang begitu Ampun. asal geus datang manehna ge boro-boro dahareun nggon ge beakeun biasana masuk dibawa pamajikanana aya naon cenah ieu tinggal urang balik ke masing-masing negeri urang mulang ke masing-masing negara sabab urang di leuweung ieu teu hade cicing di leuweung ayeuna urang geus lila anu diakibatkeun urang teh teu resep teu satuju kana aturan-aturan negara dek mari lu mulang siap barang nuju bade marulang ieu para raja anu aya di alas warna sapren antina cara aya sora wanoja ari wanoja ieu nyaeta wara Dewi Ayu Aribi hayang dilungsurkeun ieu di leuweung kaputrana Raden Gatotkaca anu bade nuju ka Sekarumame di awang-awang lumorot kawas elang layangan cedot gojinipun anak ibu ya ibu hayang nyesep hawa ieu pigunungan sada awewe urang intip cenah deuk insaf kagok sakali deui aya intip eta awewe moal teu geulis urang rangsadan pakeanana ayo langsung di tepungan intip heula batur bisi jeung saha eta awewe teh bisi mawa backing intip teh kajauhan